Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepangkeun nami abdi Apriliani Rahayu ti kelas 10 MIPA 2. Di dieu abdi bade nyarita carita babak anu judulna Kean Santan. Kean Santan teh putra Prabu Siliwangi anu katelah gagah tur sakti di Pajajaran. Malah di Pulau Jawa teu aya hiji oge jalma anu bisa nandingan kasaktian. Dina hiji waktu, Kean Santan ngadeuheus karamana nunjukan yeng dirina hayang ningali getih sorangan. Hayang tarung ngadu jajanten tapi teu aya anu bisa nandingkeun. Ngadangu kasawuran putrana kitu, Prabu Siliwangi bubar bae nyauran para ahli nujum karajaan. Minta bongbolang sugan aya jalma anu bisa nandingan kasaktianna Kean Santan. Ditanya kitu, para ahli nujum teh kabehana ngabige teu aya nu nembal. Ngan teu lila ujug-ujug aya aki-aki anu nyamperkeun ka Kanjeng Prabu. Kanjeng Prabu, kaula bisa nuduhkeun saha jalma anu bisa nandingan kasaktian tuang putra. Jauh pisan eta jalma teh ayana di nagara Makkah, bagenda ahli. Saha kira-kira anu bakal unggal lamun anak kaula tarung jeung bagenda ahli? Kanjeng Prabu alik nalor aneh pisan sameme ngajawab eta aki-aki teh geus ngaleungit duka ka mana ngilesna. Ti harita Kean Santan teu ngeunah cicing hayang geuragok patepang jeung jalma anu ngaranna Bagenda Ali. Hayang geura tarung ngadu jajanten. Hiji waktu Kean Santan pamitan karamana Prabu Siliwangi. Nak erek ka negeri Makkah rek napungkeun Bagenda Ali. Saenggeus di Widiang Kuramana teu jelik bae anjeunna angkat ti Pajajaran. Lempang ngulon muruk kalebah panon poe surup. Bubuhan jalma sakti lempangna teh napak kencang nyaeta lempang dina kulit cai. Nyeak gancang kaditu kakulonkeun barang nepi ka negeri Mekah. Kean Santan patepang jeung aki-aki anu keur ngiwan handapeun tangkal korma. Pok Kean Santan nanya ki, cik tuduhkeun di mana ayana Bagenda Ali teh. Eta aki-aki teh torong melong. Nanggeuskeun kanu anyar datang, saha ujang teh pokna kalakah milik nanya. Kaula teh Kean Santan ti Pulau Jawa, kaula hayang tepung jeung Bagenda Ali. Cenah anjeunna teh jalmi sakti, kaula hayang ngadu jajanten. Kitu yu atuh tuturkeun aki, cek eta aki-aki ngajat indi ti dinya. Tapi kakara oge sababaraha lengkah aki-aki teh poek nyarita, itek aki tinggaleun cing pangnyokotkeun ujang. Kean Santan geuwat balik deui. Maksudna rek pangnyokotkeun itek ari itek si aki teh nancep deukeut tangkal korma. Barang eta itek dicabut kara sabet page, Kean Santan nyabut deui beuki bedas. Angger bae teu kacabut, Kean Santan mampatkeun ajian nyambut deui eta itek sataker tanaga. Aneh pisan lainna itek anu kacabut teh tapi kala kasutukna ambles kana taneuh. Kean Santan geus ngoprot kesang itek angger teu bisa kacabut manehna mimiti boga curiga yen aki-akuna boga itek teh tangtu lain jalma samanea. Keur kitu aki-aki teh geus aya gigireun. Saha sanyana andikna teh ki, ceuk Kean Santan. Semulungse si aki ukur seuri ditanya kitu teh. Nya kaula anu diteangan ku Andika teh, kaula Bagenda Ali. Ngadenge kitu rungkuyuk bae Kean Santan nyuuh kana sampean Bagenda Ali. Manehna taluk sadar yen kasaktian dirina ukur satungtung buuk upanawa dibanggikeun jeung elmu kawadukan Bagenda Ali. Kaula taluk sumarah diri hoyong guguru ka Kanjeng Bagenda. Ceuk Kean Santan, heug tapi Andika kudu ngucapkeun sahadat heula asup agama Islam waleng Bagenda Ali. Ti harita Kean Santan asup agama Islam sarta terus guguru murid agama Islam di negeri Mekah. Saenggeus ngarasa cukup lalap ilmu, Kean Santan pamitan hayang mulang deui ka negeri Pajajaran. Ku Bagenda Ali di Widian kalayan dibere pancen yen Kean Santan kudu nyebarkeun agama Islam di Pulau Jawa. Aya dua rupa barang anu dibekelkan ku Bagenda Ali nyaeta tasbih jeung kitab Al-Qur'an. Kean Santan mulang di ka Pajajaran nyebarkeun agama Islam teu saeutik rakyat Pajajaran anu tuluy ngagambeng agama Islam. Ari ramana Prabu Siliwangi teu keur saeun ngagagem agama Islam. Dibarengan ku sawatara prajurit Prabu Siliwangi ninggalkeun karaton ngungsi ka hiji tempat di Pikadulan, Garut.
Cek sakalwol didinya anjeun ngahiang ngaleungit tanpa wujud. Ari para prajuritna minta rupa jadi mau. Sakitu anu abdi nulikeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.